warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Katepang deui dina pangajaran basa Sunda. SMP Negeri 2 Darangdan kelas 7. Materi anu bari sidugikeun dina lawungan ayeuna ngeunaan pupujian. Anu bari sidugikeun ku ibu nyaeta Ibu Rina Supriyati. Mangga urang kawitan pangajaran ieu ku maoskeun basmalah sasarengan. Yuk sasarengan urang maoskeun Bismillahirrohmanirrohim. Sangkan pangajaran ieu pinuh ku kabarokahan. Tujuan pangajaran dina materi pupujian ieu diantarana nu kahiji mendeskripsikan isi pupujian dengan benar. Anu kadua mengidentifikasi bentuk pupujian dengan benar. Katilu menjelaskan kaidah-kaidah pupujian dengan tepat. Kaopat menafsirkan isi pupujian dengan benar. Kalima menanggapi isi pupujian. Kagenep mendemonstrasikan pupujian. Nah, ayeuna saha anu uninga naon sih anu disebut pupujian? Yuk urang tengetan ku sarerea. Pupujian nyaeta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Asalna tina sair atawa siir. Nyaeta puisi anu asalna tina sastra Arab. Wanguna mah teu aya bedana sareng sair. Umumna diwangun ku opat padalisan. Padalisan dina bahasa Indonesia disebutna baris atanapi jajar. Dina sapada, pada na bahasa Indonesia disebutna bait. Sarta dina sapada lisana diwangun ku 8 engang atanapi suku kata. Tapi aya oge anu diwangun ku 2 padalisan. Atanapi genep padalisan dina sapadana jeung sajabana. Purwakanti dina pupujian umumna purwakanti laras wekas atawa murwakanti ditungtung. Pupujian sok disebut oge nadom. Sumebar sacara lisan ngaliwatan pasantren jeung madrasah. Ayeuna urang tengetan ku sabalarea ngeunaan fungsi pupujian. Fungsi pupujian aya 2, diantawisna nu kahiji fungsi ekspresi. Maksudna pikeun ngebrehkeun kareteg ati anu ngarangna. Anu kadua fungsi sosial. Maksudna pikeun mere pangajaran atawa mepelingan ka balarea. Tapi dina kamekarana fungsi sosial leuwih gede tibatan fungsi ekspresi. Salajengna ngeunaan eusi pupujian. Naon wae eusi pupujian? Diantarana aya 5. Anu kahiji muji ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu katilu eusi pupujian nu katilu doa jeung tobat ka Allah. Anu kaopat pepeling jeung anu kalima eusina mangrupa ajaran agama. Mangga dangukeun contoh pupujian ieu. Nyaeta pupujian eling-eling dulur kabeh. Eling-eling dulur kabeh ibadah